Dongeng Siluman Piit bagian ka-3. Satuluina si Jantra ngadayag dagwe di tepas eta sawung ngareureuhkeun cenah kana kacapena teu karasa waktunya relek. Sanggeus sore mah satuluina si Jantra balik bari ngagiringkeun kana dombana mulang ka sarakanana balik ka lemburna. Dina kaayaan isukna isuk-isuk harita teh angin isuk nebakana ibun anu masih keneh tinggulayut we ngagantung dina tungtung cukut. Sanajan halimun masih keneh nyimutan di eta wewengkon panon poe oge acan lingsir. Mauna teh pernah nama acan nongolnya can keluar air lingsir mah papuberang gitu nya. Kana mah panon poe acan katingali gitu ngeratanya. Panon poe oge teu acan katingali. Tapi beda si Jantra mah geus hudang malahan mah geus init ka imahna Pak Haji Aman tuluy ngagiringkeun kana dombana. Sanggeus nepi di tegalan tuluy manehanana ngancarkeun kana domba-dombana supaya meureunna ngakanan jukut di eta tegal jukut. Dina waktu wanci hadeut moyan samang-samangsa ibun tina jukut geus gararing. Si Jantra nyarita, aduh dipikir-pikir mah aya kungeunah jadi domba hayang barang dahar tinggal malahan mah dipangaritkeun sagala rupa kuring nu capena maneh nu ngadahar manehanana nu ngadaharna. Tapi dipikir-pikir mah deui kuring daya-daya kanan kikieunan soteh bobohan aya kuliahna ti Pak Haji. Ari ningali kana kituna mah meureun kuring kudu boga jasa ka domba ieu ngarit. Domba oge boga jasa angge ka Pak Haji mere daging atawa susuna. Pak Haji meureun nguliantah ka kuring. Hirup teh muter dipikir-pikir mahnya kitu cenah pikirna si Jantra teh. Satuluina si Jantra hanyat bari nyokot kana korangna malahan maka tingali di jero eta korang teh geus aya arit anu jigana mah seukeut pisan anu dipalar atawa dimaksud. Meureun si Jantra teh arek ngalit jang mere dahar domana ke dina kayaan waktu penting sabab ari berang mah cukup ku dikencarkeun cenah ngadaharan jukut di tegalan teh. Di kejauhan katingali aya anu ngagendig we hiji lalaki kolot nyamperkeun ka si Jantra. Sanggeus deukeut eta lalaki kolot teh nyarita, "Ai eta ka maneh eta Jantra? Ari ilaing can init ngarit tah yuh ku Pak Haji yuh dipangnyenakeun sangu tah jang sasarap da ari laukna mah teu nu alus jeung asin we nya ke bisi arek dahar ayeuna eta mah arek engke bari reueuh gae." Kitu cenah ceuk Pak Haji teh. Mohon Pak Haji kitu cenah ceuk si Jantra. Tapi awas ingat tah kade eta domba nyak asup kana kebona mangsata nyawa sorangan mangsata mah anjeun oge meureunan sok rada bengis jeung rada galak jeung deui kitu we. Padahal mah domba mah ngan ukur ngadahar jukut teu ku anjeun oge digebahkeun. Tapi pan ngomongna apal sorangan mangsata mah saperti kumaha? Mohon Pak Haji. Kade sing hati-hatinya jeung kade deui lamun kira-kira geus areueuk buru-buru tah ampikeun domba teh. Bisi kahujanan, lamun kahujanan mah kapan bisi garing, lamun geus gering mah saha nu rek rugi. Nya Pak Haji keneh meureunan ieu. Mohon Pak Haji. Nya sok gae sung gawe deui. Kade sing hati-hatinya. Pak Haji pamit ieu. Mangga Pak Haji. Kitu kayanana sapopoe si Jantra teh manehanana ngangon domba bari nungguan ngangon manehanana teh bari ngarit tuluy deui lamun pa isuk-isuk atau rada beurang dianteran ku Pak Haji. Lamun teu ku Pak Haji kadang-kadang ku Bu Hajina atawa ku lanyangna
merenang rencang atawa pembantu ayeuna mah anu sok ngantiran ka si Jantra. Sanajan balik itu Pak Haji jiga nyaahkeun pisan ka si Jantra teh. Rek kumaha teu kitu. Da si Jantra teh kaasup anak yatim piatu anu cicingna oge ngan ukur jeung aki anu tangtu wae geus rarempo geus kolot pisan. Pas sore si Jantra balik ka imahna sanggeus manehna nganterkeun doma ka kandang. Di deket imahna Pak Haji teh satuluyna manehna uruk salam. "Amparasoan, Ki, aki geus dahar can?" Kitu cenah ceuk si Jantra bari mukakeun kana panto imahna teh. Di jero imah kadenge sora lengkah anu nyamperkeun bari nyarita. "Hancon Jantra, geus balik hancon. Eta nanya-nanya geus dahar acan kaki. Hari lain geus dahar acan." Kitu cenah jawabna Ki Jantra teh. Puntennya ya, salit sanes Ki Jantra meureun akina si Jantra kitu tah. Ki atos Ki bieu kuring mah ari aki atos can, tos dahar can, aki emam can. "Wah, atuh ngos aki oge. Tadi nyawa sorangan sangu anu peuting dihanutkeun deui. Ari lain geus mereunannya. Kumaha tadi ngangon?" Kitu we Ki, ari ngangon mah teu aya nu aneh Ki. Tah ieu aya ieu Ki disesakeun ku kuring teh sangu tah. Wah, cinta nona ketukana tetenong. Engke lamun ari ku aki urang hanutkeun. Jang sasara engke isu nyanyakinya. Satuluyna si Jantra muka kana endongna ngaluarkeun bungkusan sangu anu tadi cenah nyesa. Da kitu sok disesakeun. Rek saeutik rek loba ku si Jantra. Cenah mah ingat bisi akina teu bogaeun sangu. Sanajan bari kitu manehna osok merhatikeun kana kaayaan akina teh. Ki Imin katelahna akina si Jantra anu hirup seuseut pusat bahan teh cenah. Nyirikeun jalma anu miskin eueuh kaboga keur ngora mah rajeun. Ieu Ki akina si Jantra alias Ki Imin teh osok kula-kuli tapi ayeuna mah geus sakitu kakolotanana paling kalan-kalan. Lamun cager eta oge manehna osok nganyam kayaning nyin boboko aseupan ayakan jeung sajabana. Malahan mah lamun kebeneran keur aya tangkal kalapa runtuh atawa batur kadang warga urang kampung nu nuar kalapa mah osok diarah cenah daun anu ngorana sok diala nyerena anu kadieuna mah dijieun sapu nyere. Lamun geus sadia barangna osok ngamenta widi cenah si Jantra teh ka Pak Haji. Jangan dagangkeun kana hasil tina pagawean akina kayaning anyaman jeung sapu nyere teh anu sok diidarkeun we ka kampung-kampung di sabuderning kampungna si Jantra. Teu karasa dina waktu peutingna si Jantra keur diuk we bae nempokeun akina anu keur nganyam cenah. Kana sakumaha biasa we pagawean eta si aki teh. Ki kuring mah asaku nalangsa lamun ningali aki masih keneh barang gawe saperti kieu peuting-peuting teh. Nya lamun kuring beunghar mah meureun nya loba duitna aki teh teu kudu nyieunan aseupan-aseupan atawa ayakan atau boboko sama dia kitu ku kuring we meureunan ditanggungnya. Aki mah cukup calik we kitu tah loba dikir kanu maha kawasa lamun dibiayaan ku Jantra. Tapi hampuranya Ki Jantra teh masih kene nyusakeun ka aki boboro hayang saperti kitu. Dalah jang dahar Jantra nyalira oge geuningan ieu ayeuna masih kene kula-kuli ti Pak Haji kitu oge. Alhamdulillah we Pak Hajinya kersakeun ngulikeun Jantra ngangun kana domana. Padahal lamun dipikir-pikir mah rek sakumaha batina geura ieu doma teh kurwelasan kitu tah. Tapi na nya bager Pak Haji mah kitu cenah kekecapana si Jantra teh.
naon ari anjeun ngomong teh sok ka mana-mana wae Jantra. Aki mah hayang we ya tama kesal bari kieu oge. Oh, kudu bari eling. Sak coba ku anjeun pikirkeun sakali aki nganyamkeun ieu. Oh, naonnya itu teh awi itu tah. Oh, karena ieu anyaman sakali maca sholawat. Meureunana aki teh loba mun maca sholawat teh mah. Atawa sakali nganyamkeun aki maca bismillah sabalik. Meureunana mun satelebug lain satelebug teh lain ku babasaan ku lobana. Tapi dari dikir mah lain rek dihitung lain rek ditanya lobana. Tapi wujud urang dikir kana maha suci eling ujung ngaharapkeun mudah-mudahan we bieu kucap-kecapan anjeun teh nyata ku aki karasa belana anjeun. Jeung mudah-mudahan ku anjeun kasorang bisa ngabungahkeun ka aki. Tapi parang dene kitu aki mah teu ngarepkeun ku anjeun di pulang tarima sanajan ari anjeun lamun boga kasempatan teh mah hayang mulang tarima ka aki. Aki mah manati ngeureus jeung bungahna narima ku anjeun dipikanya tapi sanajan teu oge aki mah ikhlas tur dido sabab sawangsulna meureunana aki nu mentah hampura sebab aki itu bisa memujuhkeun ka anjeun Jantra kitu cenah jawabna si aki teh. Mun ki ari sapertos kitu mah nya ari Jantra mah narimakeun kana kaayaan aki nya ku Jantra ge katarima kanya aki sanajan meureunana henteu bruk-brak ku harta tapi kanya aki ku Jantra karaos pisan nuhun aki. Sawangsulna aki oge urang sarua we muji syukur kanu kumaha kawasa rek kitu rek kieu dina kaayaan kumaha oge kudu narimakeun jeung syukuran. Mohon ki aya ku panteus eta ki Jantra sanajan boga kakuloton anu saperti kitu marina tetap memperjuangkeun kana kaincuna anu geus teu inung jeung teu bapa. Sanajan saperti kitu marina oge ngareatikan tur didikan anu alus oge ka si Jantra cenah jang bakal ngajonan kahirupan supaya salamet di dunia mungguh oge jeung di akhirat. Kadenge si Jantra nyari tadi deui keke pan ngajak aki oge geuningan saperti kitu aya katerangan nya kinya lamun urang hayang hasil perkara dunia kudu ku ilmu cenah geuningan nya kinya. Wah terus naon kitu lamun hayang hasil di akhirat oke kudu ku ilmunya. Terus lamun hayang hasil perkara duanana kitunya dunia sareng akhirat kudu make oke ilmunya. Eta teh carita cenah nu kadenge ku aki kitu kor saban-saban ditanya ku malaikat Kanjeng Nabi Sulaiman cenah tah lamun hayang waluya ku harta hayang jadi pamimpin anu bisa ngawasa ka alam dunia eta uga di kudu ku ilmu oge tuluy kedala carios tah cenah dauhan Kanjeng Rasulullah sapertos tadi anu dicaritakeun ku anjeun. Terus kumaha anjeun maksud eta nyarita saperti kitu kieu ki. Kapan kamari teh kuring teh ari sakola mah geuningan ukur tika kelas 3 nya kinya. Sabab ceuk aki ge geus we eureun kula kuli we ti pahaji kitu nya. Sabab meureunna teu kabiayaan ku aki. Hanjal hanyakal ku aki teu dituluykeun sakola. Nya nyakal mah nyakal ki tapi da meureun dalah di kumaha da kudu ngabutuhkeun biaya jeung wanu mantuan deui ka aki. Naon terus kumaha atuh kieu ki ragas puari sakola mah geuningan nya kudu make biaya ki tapi kuring oge hayang bari ngaji tah kaki ajengan naria teh aki di lemur anu pentas lemur tatangga kadinya ki kawidian teh ki ku aki tah ki ngandenge pamenta ti anakna ti incuna saperti kitu ki imin teh
Satuluina nyarita. Wah, anjeun teh meureun ayeuna hayang ngajinya. Oh, halus pisan lamun hayang ngaji mah. Udah bener oge ya. Senajan meureun ilmu umum ti sakola ku anjeun teu karanapan atuh ngaji-ngaji. Tapi sabenerna mah lain kitu kuduna mah. Sanajan bari sakola oge ngaji mah kudu. Sanajan bari ngaji sakola mah kudu. Sabab hirup teh kudu saimbang antara dunia jeung akhirat. Lamun diajar ilmu di sakola teh mah supaya anjeun hasil kana perkara-perkara dunia nya ari ngaji mah supaya anjeun salamet lain ukur di dunia tapi ti ka akhirat. Jadi pan saimbang tah hasilna di dunia teh bisa salamet oge jaga di akhirat. Nah tah kitu Ki nu dimaksudku kuring oge Ki. Terus kumaha atuh eta Ki? Nah kabedian ku Aki kuring hayang ngaji kaajengan narya teh Ki. Kapan ku Aki oge geus dicaritakeun alus eta teh boga paniatan saperti kitu teh. Lain ukur di widian ku Aki arek dijurungkeun. Malahan mah lamun aya waktu nu kongang mah ku Aki oge geus arek sapok-pokeun nitah ka anjeun ngaji teh. Tapi Aki teh osok ngerasa karunya ka anjeun. Bisi anjeun capek gitu. Pabeberang kudu ngangondo mah bari ngarit. Malahan makalan-kalan kapan osok dititah ku Pak Haji. Ngagawean itu ngagawean ieu nya anjeun moal capek. Ah Ki, ari masalah kacapek mah bakal capek. Istilah nama arek ngaji bakal capek, arek kentu bakal capeknya gitu-gitu keneh Ki. Tapi kapan hari meureun ngaji mah meureun pas sore teh rada peuting. Wihna cenah mah ngarungu-ngarungu teh bada isya malahan mah aya ngaji keneh bada isya teh. Tapi kuring marek ngaji teh kewek kitu tah. Satos asar, magrib, tah netepan isya mah wih deui ka dieu tah Ki sapertos kitu. Jadi kuring teh lamun kudu mondok atawa istilahna mah sare di kobong mah hariwang ka Aki. Bisi Aki sorangan di dieu bisi sieun Ki. Alus nih anjot boga kanya kaki. Cek Ki Imin teh bari rada nyerenge. Kembae. Sabenerna mah Aki mah teu kudu bisi anjeun hayang sakali-kali arek ngilu ngobong ari kekayaan Aki cager. Da moal kudu sieun cicing di imah rek naon sieun. Sok we meureunan. Geus nyaho anjeun oge Aki kadang-kadang osok tegarenah kitu tah. Osok nyaho sorangan ari geus kolot masuk loba karasa. Nya meureunan anjeun bisa ngatur-ngatur we kana waktu lamun teh mah Aki keur cager kae ngenong lamun Aki cek Aki teh mah meureunan balik we ayeuna mah nya anjeun kudu daek balik. Nah kitu Ki bisi sapertos kitu. Jeung ari masalah ngaji nu asar kapan ban anjeun balik ti nangangon teh asar. Ari kitu mah anjeun kudu bebeja tah ka Pak Haji apa. Nah di widian atawa henteu anu biasana balik bada asar teh. Rek menta kitu kira-kira jam 3 atawa setengah 3 balik supaya anjeun bisa siap-siap atawa naonnya istilah nama bebenah heula nyiapkeun arek ngaji. Kitu Ki. Nya ari palebah eta nama meureunan ku abdi engke dicarioskeun ka Pak Haji oge. Tapi insyaallah bangunna mah ari Pak Haji mah bakal ngawedian. Wah, ku Aki oge kapikir saperti kitu da Pak Haji mah bagur. Komo iman niat anjeun arek ngaji. Tapi parang denek kitu anjeun kekewe kudu bebejanya. Mohon Ki pasti ari wartos mah. Halus atuh. Singket carita. Si Jalu akhirna mah ngaji we di ajengan Nurya teh. Malahan mah manehanna teh geus di widian, malahan dijurungkeun pisan ku Pak Haji Aman teh. Nu jadi meureunan disebutkeun dununganana si Jantra teh. Kumaha cenah di pengajian kakocapkeun si Jantra teh kaasup budak anu calakan. Sanajan dina traganana anu ngiluan ngaji teh kaasup panggedena sabab meureunan telat batur mah ngaji geus usia atau umur walasan tahun teh geus apal kana Al-Qur'an geus teu kudu diajar maca deui. Ari si Jantra mah masih keneh uyup ayap deui sabab cenah geus kapopohokeun teu ari kumantuan akina jeung teu ari
ku barang gawe kula kuli di Pak Haji teh. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Mugia janten pang beberah mana bahan katampi kalayan kabingan. Wilujeng patepang deui. Permi